Kartos. Opat. Catat ya Pak ya. Opat. Ya, aya nama kuring aya nama ngaji ngahaja make YouTube. Kebesing oman boga HP tinggal thread pengajian malam Rebo aya na YouTube nangke. Bawahab nyaritakeun Mang Oman aya ke bakal abadi ya. Jamana ya. Kayak foto ieu Mang Oman. Kan Mang Oman mulai dipoto ngarusak. Tah paladur sadayana empatnya. Nomor kalima paladur sadayana wa banatukum wa ammatukum. Ieu sebenarnya logat ammatukum teh teu identik lamun di logatan bibi kan sok bibi bae. Jadi ammatukum mah kieu paladur sadayana nya akhwatu abaikum wa ajdadikum. Dulur awewe bapak urang bisa bibi bisa uang karos dah ya dulur awewe bapak urang ya contohnya kuring bela ya boga bapak ngaranna Haji Muslim tah boga bibi adikna ngaranna Haji Nah boga kakak deui misalkeun bapak teh awewe tah ieu ngaranna paladosana ammatu bahasa Arab mah. Jadi ai ammatu mah dulur awewe bapak urang arek uang arek bibi arek uwa arek bibi berarti uwa awewe jeung bibi awewe eta teu batal wudu teu meunang nikah karena sama jadi uwa awewe ti bapak atawa bibi awewe ti bapak ngaranna amma tukum eta ge haram ditikah. Jadi urang mah sokanan amatun teh dilogatan bibi sebenarnya bisa uwa bisa bibi. Nah ieu paladur sadayana bisa ayeuna meureunana memang bapak na bapak tere nya lamun bapak tere kumaha tah ka bapak tere itu bapak mah misalkan nikah deui bapak terus bapak boga bisa terjadi gitu boga dulur awewe si bapak tere teh nya nyambung terus nya paladur sadaya tuh berata di mana nomor kagenep wa kholatukum lamun dina logat ieu sok kholatut sok kholat teh sok dilogatan uah sebenarnya mah lain uah Pak awatu ummatikum wajadatikum ari kholat mah paladur sadayana dulur awewe mah bibi kene kan bener tuh Pak bibi kene sanes ya bibi atawa uwa ngan ti jihad ma urang boga kakak awe walai uwa ma urang boga adi awewe naon bibi berarti kholat ieu baik bibi awewe atawa uwa awewe kholat mah ya anu pantes logat naon ya aya besok logat uwa wae mulai menurut ieu amun ieu na kitab sok uwa bae ngan padahal malah meningali kana tafsir paladur sayana ari kholat mah ieu dulur awewe paladur sadayana rek jadi dina bahasa Arab mah eueuh uwa eueuh bibi aya kholat jeung amat be jadi sakali deui nya aya amat mah paladur sadayana amat mah ieu dulur awewe ti pihak
lalaki lamun holat mah dulur awewe ti pihak awewe maura teh eta haram genep bah lamun nundutan bah ye tenang we bah ayeuna abah ieu geus teu kuat narik hayya alal sholat rada pegat we tah hayya sholat hayya alal sholat naon bah napasna geus sadeda ieu lain bah loba ting ngadaran salak bawa geus aya geus rada narik cek ieu pegat bawa geus keren-keren eta hayya alal sholat sekolah banyak rupana baheulana sering narik marhaba itu bawa kita Allahu Akbar genap nyamamanya 7 wa banatul ahi anak awewe dulur lalaki anak awewe dulur lalaki berarti alo haram tapi alo bener teh kuring boga adik ngaranna odoy ya si odoy boga anak awewe kuring teu meunang nikah ka anak si odoy gitu bah abe kaharti bah ngaranna naon alo temarek alo sa indung sa bapa arek alo sa bapa arek alo sa indung bisa bapa alo panjang nyamanya lamar nikah dijadiakeun nya poharah tuluy palatur sadayana wa banatul ukhti salapannya wa banatul ukhti nu haram ditikah teh adalah anak awewe dulur awewe alo kene wae berarti alo ti naon ti adi awewe uti mah adalah adi awewe lamun ahi mah adalah alo ti dulur lalaki kuring deui contohna ya kuring boga adi awewe nya eta adi awewe teh nikah boga anak awewe ngaranna naon alo berarti teu meunang nikah kan jadi alo salapan ieu rada ieu berapa man salapan mun bahwa titah nyusun apa kan itu kayak ulang tahun ini dia banyak coba aya sabaraha anu haram ditikah hiji 2 3 lamun bener bahwa bagi menang hadiah piala aya piala nu luhur teh wa ummatukumul lati ardhanakum nah ieu nomor ka 10 baladur sadayana anu haram ditikah teh nyaeta emak sasusu artina emak anu nyorang nyusua kaurang emak anu nyorang nyusua sebab baladur saya Kanjeng Rasul lamun telepat ditikah anon ditinggalkeun ku umina nya baladur saya Siti Aminah dina umuran 4 bulan disusuan ku Halimatus Sa'diyah baladur sadayana disusuan ku Halimatus Sa'diyah adalah naon emak sasusu Kanjeng Rasul baladur sadayana maka ketika perang eta Halimatus Sa'diyah sok dibawa ku Kanjeng Rasul tak iya aya persyaratan bisi kieu bah ya bisa jadi pertanyaan kumaha lamun kuring nyusu kanu jadi pamajikan kamaderan pamajikan kuring keur boga anak aya cai susuan
disebutnya suceng. Cicing sedang anak nyusu bapak ngabonceng. Nah kumaha eta kari-kari aya cai susuan kakenyot ku urang sebe urang ilu sebe anak urang sebe urang ilu sebe seuring ngasri osok apa hah iya mah mawan mikiran cai susu jelema eta pohara Allahu Akbar. Ketika geus eureun mah nyusuan eta jelema cai susuna eueuh dan ini mah dikenyot make naon ge moal kaluar cai susu eta bisa kadaluarsa bah eta Allahu Akbar ya Allahu Akbar. Tapaladur sareana. Jadi kumaha lamun ayeuna si salaki nyusu kanu jadi menang teu? Menang. Hah? Menang. Bahkan lamun arek dina ningali kana kitab Qurratu Uyun paladur saya nu karan itu eta naon karena merupakan sunnah, merupakan pansi magara randeng ya hambat tah hukumna menang sebab lamun bahasa kitab-kitab nu karar itu mah paladur sayeuna lamun urang ngaji maka pamajikan teh teu meunang langsung teu disunahkeun langsung gaprek bae tapi kudu aya foreplay. Ngerti ki abas foreplay? Atuh kan. Jadi kudu aya pemanasan heula bah gitu ulah cek Kanjeng Rasul ulah jima seperti jimana binatang. Ai binatang mapan kos embe diambuan ai kan gitu. Embe eta mah. Tawa naon ngaranna hayam eta mah sebangsa hayam ai jelema mah ulah gitu. Gitu. Tah ieu jadi masalah meunang teu ayeuna salaki nyusu kan jadi pamajikan meunang. Bahkan lamun aya bere ku pamajikan tawaran. Pak arek nyusu mah. Allah ya menang gitu palatur sadaya. Tah kumaha lamun ayeuna kabeneran aya cai susuan sapantaran kesempatan mengaslim tah ieu mengaslim syaratna hiji nyusuna masih keneh di bawah umur 2 tahun ke handap. Jadi mengaslim lamun nyusu ka pamajikan kabeneran aya cai susuan gitu keke eta mengaslim terjadi anak sasusu jeung pamajikan. Besi aya nu nanya bisa jadi anak sasusu cenah nyusu ka pamajikan. Henteu. Naon sebabna? Batasanana kudu 2 tahun ka handap. Tingali we paladur sayeuna. Qabla istikmalil haulaini hiji dina sameme sampurna umur 2 tahun. Walhasil lamun geus leuwih dina 2 tahun mah ieu terjadi anak sasusu. Ayeuna misalkan urang boga anak ieu geus 2 tahun disusukeun ka batur nya nyusu nepikeun ka seubeuh geus lewat di 2 itu anak urang terjadi dulur sasusu. Cita. Nomor kedua paladur sadayana homsa rodoatin nyusuna kudu 5 kali sebeuhan ya 5 kali nyusuan 5 kali sebeuhan nyusuna. Jadi 5 kali nyusuan nepi ka sebeuh seret enak
si eta orok teh nyusu ye di bawah 2 tahun teh dek sebeh nyel geus nya lapar deui nyusu deui ka eta we dak nya tos deui nepi ka 5 kali maka ketika disusuan ayeuna paladur sayana 5 kali sebehan maka eta si anak jadi dulur jeung anak sasusu karos Pak ya jadi anak sasusu jadi syaratnya kudu baraha 5 kali nyusu bari sebe nya eta persyaratanana kega aya ieu kabahas naon dina patumuin aya paladur saena terjadina dulur sasusu nyaho ieu na hirup kana dukan teh ayo ngaji malam Rebo soalnya yuk panjang jasa patumuin kita geus momen beda deui jeung masantren mah satahun pan anggeus komo budak meta pada rincang 15 poe anggeus pasaran patumuin ceuk serem amat sada 15 poe patumuin anggeus kumaha ngajina boh nya kapaladur sadaya kama bayanahu al hadis seperti anu geus ngajelaskeun naon hadis nya berarti indung sasusu teu meunang ditikah jeung teu batal wudu angkade yang banyak dina palebah urang boga anak ieu minta pangsusuankeun ka batur tingali heula nasabna tingali heula akhlakna ulah main susuan baik kan aya ibu-ibu di kampung anyar harus ka kuring kiai cenah kumaha lamun ayeuna anak kuring disusuan make susu sapi dulur sasusu teh jeung sapi kolongo bukan eta susu ayo wae mau nanya gitu aya nya aju masa susu teu kolongo eta mah nya aju teu batal wudu ya tapi eta paladur sadaya ieu ngaos dina kitab Al-Mustadrak ternyata nusifaun min kulidain ieu adalah susu sapi nya susu sapi teh cuman susu sapi ya anu memang asli kene candi olah lah nah nu asli kene eta ubar tina segala macam penyakit nah kitab Al-Mustadrak pas bab sifat aya di dinya susu sapi yuk ubar tina segala macam penyakit susu embe susu onta paladur sadaya ya berapa bah 10 11 bener teh yang hitung dewe dah wa akhwatukum minal radha'ah dulur awewe tina sasusu jadi kieu Mang Oman baheula nyusu ka hiji awewe kabeneran eta si indungna teh boga anak awewe maka eta haram nikah jeung eta anak awewe indung sasusu teman ya maka dijeu wa yulhaqu bidzalika bisunnati hiji albanatu nyaeta anak awewe anu ngilu nyusu manehanana sarua ye wal amatu nya dulur ti indung sasusu dulur awet indung sasusu tuluy paladur sadayana dulur awewe ti bapana sasusu ya sarua dah pokokna mah sarua jeung dulur jadi dulur bae kabeh gara-gara sus jadi maka Allah macam-macam karena susu eta pohara eta masih ternyata gara-gara susu jadi dulur nanti jeung sapi Allahu Akbar paladur sadayana maka di dieu kusbab
Para dosana aya hadis, li hadisin yuhramu minar rodo ma yuhramu minan nasa. Diharamkeun ayeuna dulur sasusu naon-naon perkara anu diharamkeun tina sanasa. Jadi kabeh sarua. Aya itu cijer aya teh istilah disusuan gitu. Aya teh dayanya. Iya mas nyorang baheula ku indungan disusuan ka ieu kana sih ka ieu kana mah si Sopi tah. Si Sopi majikan naon ngaranana teu kaluar teh susu baheula. Akhirna disusuan ku teteh. Kakana almarhum kaodang disusuan duaan barengan jeung si Incang. An ku dulur keneh sih ku ieu keneh ku teteh. Nya ku uwana disusuanana. Kabeneran keur boga anak musuh gadinya. Paladur sadayana. Anu lobana di sadeng mah disusukeun ka dulur deui sih. Urang ge rata-rata kitu nya. Sok dipangsuankeun ku dulur deui kadang-kadang. Ngan kadang-kadang sing ade we paladur sadayana iku batur malah. Hah? Eta berarti jeung sapi dulur sasusu gitu mah. Ya. Terus nomor selanjutnya paladur sadayana wa ummahatu nisaikum jeung pirang-pirang emak pamajikan maraneh kabeh. Saha berarti? Mi po ha. Mi po ha teu meunang. Punten nya Pak, ieu mitoha mah eueuh urutna. Sanajan urang geus pepegatan jeung nu jadi pamajikan ngaran-ngaran mitoha eueuh urutna. Sebab cek Rasul gitu naon indung bapa teh aya 3 hiji man waladaka 2 man walada zaujataka 3 man allamaka fiddin hiji nyaeta anu ngalahirkeun maneh indung jeung bapa cek Muhammad teh mah indung bapa bener. Nomor kadua man walada zaujataka jelema anu ngalahirkeun indung jeung bapa. Saha nu ngalahirkeun pamajikan, nu ngalahirkeun pamajikan saha mi toha itu tah eta indung keneh. Karena sebenarnya mah paladur saya mereka indung bapa jeung mereka mitoha ieu kudu sarua ya sebenarnya mah urang kadang-kadang sok beda bae. Indung bapa nu asli mah sakieu, ka mitoha mah sakieu kadang-kadang sok dibedakeun pada mah ulah dibedakeun bagusna mah paladur sadayana mitoha teh sarua bae. Indung jeung bapa pamajikan teh adalah indung jeung bapa kan ieu paladur sadayana kadang-kadang loba nu kieu terjadi di urang paladur sadayana kieu nya. Ayeuna misalkeun si Jaed nikah jeung hiji awewe pepegatan eta si Jaed teh jeung eta awewe boga anak kadang-kadang teu dibayuan eta duraka gede teh Pak. Geus mabur ka mana boa kabeneran lalakina orang Jawa aya pamajikanna orang Cijerai misalkeun mantau we ka mana ngirim antara ngabiaya antara eta cukup cek Rasul ge dosa sakitu. Kartos teh Pak. Tuluy jeung mitohana paladusena kadang-kadang teu wau deui dianggapna batur eta mitoha. Keukeuh mitoha mah sakali deui eueuh urutna. Ya, urutna. Allahu akbar. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Nah ya. Dibalik ya mah. Warabaibukumul lati fi hujurikum jeung anak tere nya alati fi hujurikum maksudna fi hujurikum maksudna di kamar anu aya di imah urang kieu Mang nya Mang Oman nikah deui jeung hiji awewe kabeneran itu boga anak awewe. Berarti anak naon? Anak tere. Selagi eta pamajikan Mang Oman geus diduhul, maka eta anak tere haram
ditikah sawari kenu tadi. Kumaha lamun can dua Badur sadayana, lamun can dua mah enak ya nikah da moman jeung sa jeung hija wewe boga anak tere geulis aing daripada indung mendingan bapak mendingan anak lah akhirna mi geussan lah urang can naon ieu can kitu tapi abdi bogoh kaya tetak anak umi kumaha geus bae cenah cukup hayang mah umi polongon kitu mah lamun can diduhul mah meunang eta ngaranna anak tere maka di dia dina tafsir nya Baladur sadayana robaib teh Baladur sadayana jamu robibah wa ya bintu zaujah min ghairi anak awewe pamajikan tina lian manehanana tina lian si jalma Baladur sadayana ya anu cicing di imahna. Nah Baladur sadayana tamaka di dieu min nisaikum allati dakhaltum bihinna maka di kaidah di dieu ti awewe ti pamajikan maraneh kabeh nya kitu allati anu mane geus ngaduh ka eta awewe tak kumaha mun can didulke tanu jari pertanyaan kumaha ayeuna Baladur sadayana hiji anak tere jeung anak tere ya Mang Oman nikah deui jeung hiji awewe ayeuna boga anak ya ngaranna Balil nya misalkeun lalaki nikah deui jeung hiji awewe boga anak awewe berarti naon ngaranna pada bawaan anak itu tere ieu tere kumaha ayeuna Balil jeung anak pamajikan urang anak tere jeung anak tere meunang teu nikah eta mah meunang sebab di dieu jadi anak tere jeung anak tere mangga anak seta aneh ya mangga besan urang jadi anak tere jeung anak tere meunang nikah. Terus menjadi pertanyaan. Inna na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Kumaha lamun ayeuna terjadi zina. Si Jaed zina jeung si Hindun. Ya. Dek si Jaed zina jeung si Hindun kamari ngobrol di Kedung Alang. Aya Amil cenah. Keukeuh ceuk eta Amil ulah ditikahkeun lamun can lahir. Debat deui ieu Pak. Nya ceuk ieu ti mana judulna ulah ditikahkeun. Pan ari nang kos kitu mah teu aya idah, ai arek ditikahkeun mah daek pada daek mah misalkan geus cilaka nya geus reuneu misalkan 3 bulan, Baladur sadayana geus reuneu 3 bulan kanyahoan. Daekeun nikah saduana tikahkeun bae, teu kudu nungguan lah lahir. Da eta mah reuneu nang kitu pantes teu Pak kacilakaan eta mah nya sok tikahkeun bae sebab teh idah ayana idah ieu Baladur sadayana nya di mana-mana aya nikah soe lamun eueuh nikah mah tuh teh idah sok bae tikahkeun kartos teh nya dak kumaha lamun teu ditikah lamun teu ditikah ieu kajadianan trek pelenu reuneu 8 bulan lahir ta eta si anu ngajinahan teh Baladur sadayana itu meunang nikah deui ka eta anak jina jadi anak jina meunang ditikah deui lamun teu nikah jeung si bapana nu eta hiji tah eta anak jina jadi beunang eta keukeuh lain murim nya batal wudu lamun teu ditikah kumaha lamun
ditikah dak ditikahkeun nya taya keke jeung bapana batal wudu sebab bapana ieu bisa terjadi engke bapa tere lamun awewe teh mah anakna bisa jadi bapak tere ka manehanana maka batal wudu teu meunang nikah deui ka eta lamun ditikah cuman lamun anak jinah aya 3 nu teu meunang dina kitab Majahibul Arba'ah balatur sadayana nya tadi teh hiji teu meunang dibinkeun maka hop aos dina kitab-kitab fikih ngaran-ngaran anak jinah teu meunang dibinkeun tapi kudu dibintikeun kira-kira eranya binti lamun ditingkat kudu dibintikeun nomor kedua balatur sadayana nya teu meunang warisan eta anak nang ladang jinah teu meunang warisan jadi lamun ayeuna si Jaed jinah jeung si Hindun balatur sadayana nya teu manehanana gitu kabeneran bapana eta beungan teh wayana eta manya misalkan ayeuna boga anak jinah tah si anak jinahna teu meunang warisan jadi kahijab ku sebab eta mah anak jinah da anak tere ieu mah mah nya teu meunang dibinkeun teu meunang diilhakeun 3 teu meunang ngawalian teu meunang walian ka naon ka anak di mana-mana ini misalkan si Jaed Hindun nya misalkan boga anak lalaki tangke dina sabadana eta si Jaed jeung si Hindun teh boga anak awewe nang ladang nikah sohe tah ieu punten nu teu heula anak lalaki teu meunang ngawalian ka dinya ja anak tere teh ieu 3 Pak ade maka ieu paladur sadayana lamun anak awewe lamun anakna awewe eta si bapana teh nu ngajinahan teh teu meunang ngawalian ka dinya ge engke lamun anakna lalaki kabeneran teu meunang ngawalian ngan memang aya dina Bugiatul Murtasyidin paladur sadayana sisina eta dijelaskeun kumaha ayeuna manehanana dikandung lamun tinikah ayeuna dikandungna misalkeun paladur sadayana dak misalkeun kanyawan reuneuteula tapi tinikah ieu dilahirkeunana kitu sampai 6 bulan dikandungna ieu genep tinikah ti ditikahkeunna 6 bulan paladur sadayana nya dikandungna kemudian lahir itu tetap masih dinisbatkeun anak pribadi kartos dina kitab Bugiatul Murtasyidin sebab aya kemungkinan cek ulama di dinya nu itu can berbentuk bisa katimpah deui paladur sadayana maka lamun direuneuhkeunana di jero kandungan ayeuna naon 6 bulan leuwih paladur sadayana nya ieu masih keneh dianggap anak sorangan kartos asa kitu ya tentang masalah muhrimatun nikah ke aya elat tanya elat paladur sadayana fa ilam takunu dakhaltum wallahu a'lam bissawab. Katos moman Alik ngaji kamari mana boyannya aduh kopi mana 2 gelas sadak mana teh wa yusanu lau tapriku nafsi batu krobi katanya
Bismillahirrahmanirrahim. Wa tukrahu eta nya malimnya. Wa tukrahu sareng dimakruhkeun itu salat bi hadratit ta'amin kalawan hadirna kadaharan. Aw syarabin atawa inuman. Yastaqu anu mikahayang si jama ilaihi kana itu ta'am di khabari muslimin kana hadis Imam Muslim. La sholata daya sholapat la sholata ay kamilata tegesna nu sampurna bihadratit ta'ami kalawan hadirna kadaharan wala sholata sareng daya sholat wa wa anaritu si jama bidapihi al ahbasan kalawan nolak yudapihu nolak kasih jama al ahbasan naon dua kokotor ay al baul tegesna caikiih wal goit sarang wa kuriha sarang dimakruhkeun salatun naon salat fitoriqi bunyanin dina jalan bangunan la bariyata anu lain daratan wa maudi maksin sarang tempatna joget wa bi makbarotin sarang kalawan kuburan ilam yatahaqqaq nabsuha lamun teu nyata nabsuha naon nguburna itu makbarah sawaun sarua wae salat sejama ilal qabri kana kuburan am alaihi atawa di atas kuburan aw bijanibihi atawa kalawan gigireun kuburan kama kaya perkara naso anu geus nganas alaihi anu geus nganas itu Imam Syafi'i alaihi kana itu kawafil ummi dina kitab al-um Bismillahirrahmanirrahim. Can anggeus bala dulur sadayana ngajelaskeun pamakruhan salat. Wa tukrahu sareng dimakruhkeun naon salat namun kadaharan geus disadiakeun atawa inuman geus disadiakeun geus aya adeupeun urang bari urang aya kana eta kadaharan seperti mau puasanya momennya urang lainna pan meureunna puasa mah nungguan kan gitu hayang dahar heula tuh dahar heula nya buka heula sing rapi nya ulah misalkan kecemung-kecemung dahar buras hiji akhirna mikiran daang keur salat saya tahu hukumna makruh jadi lamun ayeuna pala dulsana kadaharan geus disadiakeun bari urang hayang kitu kana eta kadaharan artina hayang dahar jeung hayang nginum pala dulsana hukumna salat bae maka hukumna makruh sebab ceuk Kanjeng Rasul la sholata maksudna la sholata di dieu la sholata kamilata bihadratit ta'am daya salat anu sampurna kalawan hadirna kadaharan yang kitu deui teu sampurna salat nahan hayang bising jeung hayang kieu. Para dur sadayana nomor selanjutna makruh salat di jalan bangunan. Para dur sadayana ini bangunan tempat lewat lah. Yang di masjid memang tempat lewatna kadinya urang kalakan teu di tukangan tiang memang tempat lewat kalaka salat jadi kan kamari sunahna urang di lur baladur sadayana aya hahalang kan aya sutro ulah di tempat luar lewat di lemah seperti lamun di masjid mah tadi aja deket panto misalkan deket panto
polongon kitu mah nya eta hukumna makruh paladur sadayana. Tuluy paladur sadayana wa maudi'a maksin sareng tempat joget, tempat maksiat nya tempat para rugu lah di diskotik sholat sama enggak apa aja tuh. Tapi bisa wae jamaah tabligh ngomongan bisa wae jamaah tabligh Assalamualaikum insyaallah 3 hari insyaallah saya aing pancen Muhammadiyah serius wajib terus Muhammadiyah sedang jalan ke Haji Muhammad polomos aduh serius ya wae lah jeung masyarakat jadi serius jadi lah. Tuluy teu meunang salat di luhur kuburan nya kitu sanajan ayeuna teu nyata naon nguburna tapi yakin eta teh kuburan teu meunang nya teu nyaho urang nguburna tapi aya menyebutkeun eta teh kuburan teu meunang eta hukumna makruh eta mah paladur sadayana arek salatna kitu ilal qabri nya kitu aw alaihi gigireuna di atasna paladur sadayana di tengah-tengahna bijanibi gigireunana nya palabahan kuburanana ilama palabahan kuburan namun alaihi di atas kuburan atawa gigireunana kitu eta salat di luhur kuburan eta hukumna sebatas makruh nya doyeuh paladur sana eta aya kiai ngaharam jeung salat di mana di pandi eta mah Malim Nurad di mana tadi Masjid Agung eta kabeh ke sebenarnya kuburan eta kan kuring cenah ulah salat di dieu ke haram cenah pandi luhur kuburan orang sebatas makruh nya jadi kapan eta jadi masjid mah diratakeun kan di keramik eta teh baheula nama makam umum bae eta sebab aya makam Maulana Sultan Hasanuddin eta diratakeun jadi loba di keramik eta teh kuburan eta malah urang salat di dinya sah salatna cuma sebatas makruh cuman aya kiai eta pokona mah disebutkeun kiaina meunang kiai cenah urang ieu mah kuburan kabeh ge di sanajan di atasna ge keungan sebatas makruh jawab saya nama ayo seperti anu geus dinas ku Imam Syafi'i dina kitab Al-Um sakitu mudah-mudahan sing bermanfaatna khusus bikin sing beribados sadayana ya jaga sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ya'afi wa yukafi manzila ya rabbana Allahumma hadhihi maqam tatma'innu bihi qulubana wa tahrisuna 'anil 'adai wal zalimin wa tanshiduna li ibadatika wa tuwazziru razaqana wa tuyassiru umurana wa tanfa'u wa naf'anu barakatana wa lidini wa linnas ajma'in Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi Ego si pangeran
hudan dan sadaya kelewatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi